Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa rawa sareng ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah ta katam piti Abi Hurairah itu ndai qala ngadawu Abu Hurairah. Khotobana khitoban ka urang sadayana sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngadawu Rasul. Ya Yuhanna saya eling-eling sakabeh jalma-jalma. Qad furido nyata dipardukeun alaikum ka aranjeunna al-hajju munggah haji pahaju mangka kudu munggah haji aranjeun. Wa rawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Abi Hurairah ta katam piti Abi Hurairah aidon deui qala ngadawuh Abu Hurairah. Qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sajal mahajja anu munggah haji ieu eman lillahi karana Allah. Palam yarpus mangka teu meunang migawe goreng ieu eman wala yapsuk sareng teu migawe pasek ieu eman. Roja'a maka balik itu eman kayau mawaladathu sacara poean ngajurukeun ka eman saha ummuhu indungna ieu eman. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Abi Hurairah ta katampi ti Abu Hurairah aidon deui. Qala ngadawuh Abu Hurairah qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al umratu ari umroh ilal umrati ka umroh deui kafaratun eta ngiparatan lima kana dosa bainahuma nu tetep di antara itu umroh. Wal haju sareng ari haji al mabruru anu mabrur laisa eta teu aya lahu eta tetepikeun itu haji naon jazaun babalas ilal jannata angin surga. Adar susah min wal arbauna ari pelajaran anu ka 48. Pitakwa eta tetep dina martelakeun takwa wal istiqomati sareng istiqomah ala taati kana migawe taat. Wa mahabbati sareng mikaresep al khairati kana pirang-pirang kaalusan. Wa qala sareng ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala. Innal ladzina sayaktosna jalma-jalma qalu anu ngomong ieu ladina Rabbuna ari pangeran abdi sadayana Allahu eta Gusti Allah. Semastaqomu tuluy istiqomah ieu anu kabeh tatanazzalu eta bakal turun alaihim kaitul ladzina naon al malaik sahal malaikatu malaikat alla takhafu kana yen ulah sieun aranjeun wala tahzanu sareng ulah nalang saranjeun wa ubsyiru sareng dibubungah ieu ladzina bil jannati kalawan surga allati anu kuntum aya aranjeun tu'aduna eta dijanjikeun aranjeun. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala pastabiqu al khairat pastabiqu kudu paheula-heula aranjeun al khairati kana pirang-pirang kaalusan. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wasari'u sareng kudu gagancangan aranjeun ila magfiratin kana panghampura mir rabbikum ti pangeran aranjeun. Wa jannatin sareng surga arduha ari lebarna jannah as-samawati eta saperti pirang-pirang langit wal ardu sareng bumi. Waidat anu dicawiskeun ieu jannah lil muttaqina pikeun jalma-jalma nu takwa. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala ya ayyuhalladzina he eling-eling jalma amanu anu iman illadzina ittaqu kudu tawakal aranjeun Allah ka Gusti Allah. Wa qulu sareng kudu ngomong aranjeun kaulang sadida kalawan omongan anu alus. Yuslih anu ngabereskeun Allah lakum ka aranjeun a'malakum kana pirang-pirang amal aranjeun. Wa yaghfir sareng ngahampura Allah lakum ka aranjeun dzunubakum kana pirang-pirang dosa aranjeun. Wa man sareng saha jalma yuti'i anu turut ieu eman Allah ka Gusti Allah wa rasulahu sareng ka utusan Allah. Faqad faza maka yakin bagja ieu eman fauzan azima kalawan bagja anu pohara. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala. Wa man sareng saha jalma yattaqi anu takwa ieu eman Allah ka Gusti Allah yaj'al maka ngajadikeun Allah lahu ka itu eman makhrajan kana tempat kaluar. Wa yarzuqhu sareng ngarizkian Allah ka eman min haitsu la yahtasibu tina sakira-kira anu henteu nyangka itu eman kana datangna rezeki. Wa rawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga ngaridwan insyaallah Gusti Allah anhu ka itu Abu Hurairah. Kila dicarioskeun ya Rasulullah man eta saha akramun nasi ari pangmulyana jalma-jalma. Qala ngadawuh Rasul atqahum ari pangmulyana pangtakwana itu nas. Atqakum eta pangtakwana itu nas.
Warawa sareng ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Sufyani bin Abdillah katampi ti Sufyan putrana Abdullah. Rodia muka ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Sufyan bin Abdullah. Kala ngadauh Sufyan, kutu nyarios kaula ya Rasulullah ya Rasulullah. Kul ucapkeun ku anjeun li pikeun abdi pil islami dina Islam kaulan kalawan ucapan bener. La as'alu anu henteu nanyakeun abdi anhu tina itu qaul ahadan ka hiji jalma ghairaka kasalian Gusti. Qala ngadauh Rasul, qul ucapkeun ku anjeun amantu billah. Amantu iman abdi billahi ka Gusti Allah sumastaqim tuluy istiqomah anjeun. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muka ngariduan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Rasul. Badiru kudu buru-buru aranjeun bil a'malis sholihati kana pirang-pirang amal soleh. Pasatakunu maka bakal bukti naon fitanun pirang-pirang fitnah ka qita'il laili eta saperti sabagian peuting al-mudlimi anu poek. Yusbihu isuk-isuk sa rajulu hiji lalaki mukminan eta iman. Wayumsi sareng pasosore itu rajul kafiron eta kafir. Wayumsi sareng pasosore itu rajul mukminan eta iman. Wayusbihu sareng isuk-isuk itu rajul kafiron eta kafir. Yabi'u ngajual i rajul dinahu kana agamana rajul bi'ardin kana banda minad dunya nu tetep tina dunya. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Wallahu a'lamu bissawab.